agengan kurang midangkeun tembang pager agengan ari rumpakan teh mangrupakeun carita itu dongeng dina wangun wawacan dan wawacana lantaran pono disebat wawacan alit. Nah judulna teh geber-geber ihid aing kalau rasaan aya sepuh tah urang diajarnya kakak sepuhan ya. Nah sumpi pak podoknya mohon sok nya berda dikawitan ku pupuh kinanti heula mangga. Kang Sule manawi aya lampu itu nya tah mari kada dibaca poe kamu mau ada wawacan namina teh kedah maca aduh dah caang enak ci sok cok ya ieu tembang kapihatur panungkus wawacan alit wawacan nyawanda pager-ageran tina dongeng kenging nukil dihopea samampuna geber-geber hid aing kacarita dua dulu luhur sih anu gedena lalaki awewe anu kadua babarnya anu kadua gerulin lanceukna terus mitutur dagon di handap nyai akang arek ngalakupan nyai bebejeuk tong indit jon-jon wae akang kamamana nyai pakelar rancaeng liliwat ciumana lanceukna ka lajana ditungguan ku adina oh terus ke warung pakan deui sabot ke aya di luhur teu nyohon si nyai leol olay ngadeukeutan gede ngeleuwihan bitis lapan hayang barang hakan asa disampakeun milih orang ngegel tanah suku si nyai langsung nyuara kang tulungan ieu abdi aya nu gagarayangan naon eta sapoe
Kulancegna teka tempo atuh puguh lawas pisan adina teu nyampak nya ka mana kudu nyusul ukur alai anu nyampak dempo orai gulang kuling lanceukna langsung teu nyangka si nyai ninggang di apes dihakan jadi mamangsa daya pisan sesana si akang kacida bingung kumaha nulunganna caurangga bicil jantung runtuyana tangkalna si akang kacida bingung kagehitanku akhirna daun tur ngagarantung aliras kumata cukri cukri bekuri pucuk eri keturina manu bisa ada kapira eta teh minangka tanda pikeun mateni orai anu geus ngakan langsung deui si nyai adi seukeut pisan pucuk eri beuteung orai langsung bedah si nyai nyampak ngarengkol nyawa paturai nyeraga ceurik bari midangana nya kasaha menta tulung sangkan adina waluya pan ieu tangkal hangasa bibirna disugalayang akang batina langsa denjo adina perlayang sakapeung katulah-tulang nya kasaha minta tulung Nah, ayeuna pupuhna si Nom nya. Nah, mangga aya. ayeuna Rada luhur si Nom teh nya. Nya. Nuhun. Teu. ngan untung aya ilapan pekunakeun yai pekunakeun yai hihir sakti kabuyutan ditinggal ini awaki gebeukeun ka si nyai
saha itu mawa kesik si horeng kurang cikuda si nyai terus ngulisi cekna bunga kacida saha itu mawa kesik si horeng kurang cikuda si nyai terus ngulisi lanjekna bunga kacida Nyai terus ngulisik lanjutna bunga kacida. gancang ngajak si akang nangtung lempang nyokoti digeberkeun cek papa tahlureun awak si nyai ila yang ngulisik nandakeun si nyai hirup estu layeuna bobohongan lanjutna ngalangkul gasi puji syukur kana murahing pangeran daun nangka daun sagar diesikeun kana gelas yawa nyuruh kana raga dandakeun Gusti nu welas daun nangka daun sagar diesikeun kana gelas nyawa nyuruh kana raga nandakeun Gusti nu welas Jawa nyurup kana raga nandakeun Gusti nu welas. Ora, ayeuna nya tadi mah tos di depan sadaya. nuhun Cik kurang sasarangan kupingkeun Bandungan. Kumaha? Abah dodo ya, abah dodonya. mangga Dina pupuk dang gula. Tapi hidup ngalokan. Ngalokan Mangga. kumaha? Sok ah. rasa bunga dalanjak adi sangwas lepas tina pancabaya Pancabaya tina pangalaman lamun orang daharoti ngeunahna di mandegaan datang nabi nyulung Gusti nya kudu ditarekan harus paungkungku cerik lain lantaran sedih hate bungah-bungangan ku sabab pituluh hakikatna ti pangeran syariatna tiba pada makhluk deui ngaliwatan tarekan para maksudana nyari kapul sapanaja ulah lili ka anjeunna munga
hanita dikabul paminta kabul pamenta munggo Gusti hanteu hese hoyong teuing nyatro kula kamu diputeran ieu pupu dangdang kula mohon nyawa sinawang suhul takdir mual bisa dipungkir bisa dipungkir Rusia nu kawasa Allah maha luhur maha welas katina urang pungkas dangdang gula pada akhir tembang pager agengan hapunten anu kasuhun pamugi sadaya makhluk pilih ayaan akantun pamugi ulah gegetun panuhun paralun ampun tinang tos senusun alah hatur nuhunnya Mang Mudonya. Alhamdulillah tamat udah tah lalakonanya. Mudah-mudahan bae sakala hapunten pilih aya nu lembatnya maklum geus diajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.